Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nuka tunda ieu dongeng para mitra karangan Koswara. Para mitra kaum dangu manga urang teraskeun para wargi sadaya atuh Jangdarta penak serang Mang Sukro anu mana Mang Sukro parantos dieusian ku siluman Cakrasena kitu warugana para wargi manga urang teraskeun aya anu nyiliwuri minarupa kitu aya anu ngalebetan kas anu nyanding cenah kitu nyanding cenah kitu nyanding leng Mang Sukro ngahulang sakedapan barang ngadenge usul ti Jangdarta ngajak paparengan lumampah tapi tekung silila pok Mang Sukro ngomong sigana rada susah ngalaksanakeun najang kajaba mun ujang ngalaksanakeun kahayang atau pamenta timang naon pamerdi Mang ngarah Mang bisa nyarengan abdi dah kajaba mun ujang teu dibarengan ku diri monyet kajajaden wayeuna aya gigireun Jangdarta ngomongna bari jeung molotot ngaburileng ka diri Siwanara nunang tungken caeun Jangdarta. Siwanara menika kerot nahan ka amek barang ngadenge omongan Mang Sukro rajin daek marengan ka Jangdarta tapi ulah dibarengan cenah kumanehna meninga gidir awak Siwanara bakating kunahan amarah damun teu ngaragangan ka dirina Jangdarta mah buat teuing geus digabrug dikorowot dirina Mang Sukro nu aya hareupeunana ongkohan apan manehna geus curiga tita tadi ge kana kaayaan nu sabenerna dirina Mang Sukro. Malah Jangdarta ge ngagebeg ngarasa heran pedah dirina Mang Sukro make ngomong nu teu disangka ku manehna. Make nyare ku manehna supaya misahkeun diri ti Siwanara. Hiji hal anu susah pikeun dilaksanakeun lantaran Siwanara teh apanan geus pohara bebelana ka manehna. Mang Sukro, janten Mang nemai kersa nyarangan abdi mung abdi kedah misahkeun diri ti Kiwanara. Wah, bener kitu Jang, pamerdi Mang teh. Jangdarta mun ujang daek atawa keukeuh daek dibarengan ku eta monyet kajajaden anu sanyana mah bangsa siluman jahat Mang mah kajeun misahkeun diri Mang ludeung lumpah sorangan urang ajar sia ni ka siluman sia anu siluman sia kunaon make nyangka ka kula siluman ha badulah sia tegableg cecengos pugu sia anu siluman mah Siwanara geus mah henteu bisa nahan amarah srog manehna maju salengkah ka hareup maksud rek nyoba kakuatan jeung wawasen dirina Mang Sukro ngan kaburu dihalangan ku Jangdarta pok atuh manehna ngomong leuleuy tenang Kiwanara ulah waka emosi ulah waka ngamekeun urang puguhkeun heula ku diri kuring Jangdarta muga ujang ulah kabobodo tenyo ulah kasamaranna teraya rasa sanyana mah ieu jelema teh najadnya dirina Mang Sukro ramana nyiina nanging anjeunna teh ayeuna kaancikan ku bangsa siluman kade singa iatna Jang sareng kade ulah kaulo Jang bahaya Jang. Siwanara harita ngawawadianan tenang Kiwanara tenang keun kumaha kuring we teu kedah ngawawadianan kuring lantaran kuring pohara apana jeung pohara wawuhna jeung Mang Sukro tema Jangdarta dina nada-nada omongan bangun anu teu panuju kana papatahna ti diri Kiwanara. Dah kudu kitu Jang ulah kabawa kusakaba barina oge. Yeuh Wanara monyet siluman anika ulah nyangka teu bener kaing sia pugu-pugu sia siluman mah ayo nuding siluman kaing. Geus pugu sia monyet bisa nyarita jika manusia berarti sia teh siluman. Dasar siluman licik jeung pinter awas sia. Ulah mengaruan teu bener ka Jangdarta sia. Ulah mapatahan teu cereung sia siluman. Tegableg keke nyos kalah ka mapatahan teu cereung ka Jangdarta. Ulah mawa umat manusia kana jalan anu ruksak deuleu. Cek Mang Sukro ngomong estuning matak tu genah nakerkeun diri Kiwanara. Tenang Mang tenang. Keun kumaha abdi we? Abdi apal kana kaayaan Kiwanara. Najatnya kakara anyar-anyar abdi babarengan. Tema Jangdarta tenang ayem jeung ayem. Najan ari hatena mamimiti kapangaruhan ku omongan Mang Sukro nu kaancikan ku siluman Cakrasena. Para mitra kaum dangu dirina Kiwanara lain deui amekeunana
jeung keheuleunan lantaran teu ngeunah disangka siluman jahat jeung kejem. Padahal keheulaan nu manehna kudu mangaruhan teu bener mah. Keheulaan mun papatahna nu matak cilaka ka Jangdarta, nu matak para mitra manehna geus melaan geus nyageurkeun kana kaayaan Jangdarta. Ngan kaambekna jeung kakeheul si Wanara keur saheulaan mah disidem. Manehna nyabar-nyabar maneh. Najan kumaha dirina teu sanggup pun kudu nebongkeun sikap anu kasebutna ngaleulihi kana kaayaan Jangdarta. Harita para mitra sadaya disejen pihak Jangdarta pok ngomong ka Mang Sukro. Oh Mang Sukro, naon alesanana pangna Mang nyarek abdi ulah sasarangan jeung Ki Wanara? Jang, Mang teh karunya ka Ujang teh. Mang melang sok sieun Ujang kena kapangaruhan teu bener ku diri si Wanara nu sanyana mah bangsa siluman, nu pohara jahatna pohara telengesna. Jawati kitu kena bisi cilaka we ka diri Jangdarta. Mun Ujang keukeuh peuteukeuh babarengan jeung si Wanara. Kitu kamelang jeung kasalempang Mang teh. Oh kitunya. Mang yakin yen si Wanara bangsa siluman. Moal pati-pati Mang nyangka kitu Jang. Mun teu yakin mah ku kituna Mang merdi sangkan Ujang misahkeun diri ti pihak si Wanara. Mun keukeuh babarengan bahaya matak cilaka ka Ujangna mere pangaruh teu bener Ratu Siluman Cakrasena nu ngancik dina lelemutan Mang Sukro. Bisana keur ngalongolona nu dipamri supaya Jangdarta bisa pisah ti si Wanara. Mun geus bisa pisah pan babari keur maneh nangke newak atawa nyangkalak diri Jangdarta kitu angkeu hadiri Siluman Cakrasena. Dalamun Jangdarta masih kene babarengan jeung si Wanara, lain pagawean enteng-enteng lantaran si Wanara teh ayeuna geus boga ilmu sakitu ahengna. Jadi mun abdi keukeuh babarengan jeung si Wanara, Mang alim nyarangan abdinya, bener pisan Jangdarta, Mang mamung dibarengan ku Jangdarta. Lamun masih babarengan jeung siluman monyet, keun Mang mah rek lumampa sorangan we, rek luntas sorangan ludeng ieu, geus tuman Mang maleuleungan. Tegas para mitra nyaritana Mang Sukro ka diri Jangdarta, yen Mang Sukro rek edit sorangan lamun teh mah Jangdarta mung misahkeun diri ti si Wanara. Lang Jangdarta ngahulang sakedapan manehna mikir-mikir kudu kumaha mutuskeunana, kudu milih jalan anu mana anu sakira lantip jeung baris ngahasilkeun. Najan kumaha apan dirina hayang hasil bari manggihan nyetiti, hayang bisa nyangkalaka dirina Nen Sukmawati jeung hayang bisa meunangkeun keris titisan iblis. Hati Jangdarta ngadak-ngadak marojengja, kitu kumaha kieu kumaha, kitu salah kieu salah, nete semplek nincak semplak, ngarasa bingung pikeun nantukeun hiji putusan. Teu kudu bingung-bingung Jang. Keun da mangge sanggup kene meunangkeun si Sukmawati mah atuh. Jeung keris titisan iblis mah nganya kitu. Ujang kudu tegas kudu bisa misahkeun diri ti si Wanara. Mang Sukro geus pok depok deui nitah ka Jangdarta pikeun misahkeun diri ti si Wanara. Kitu geuning kapalaina Mang Sukro teh Ki Wanara kudu kumaha ya kuring lantaran ngarasa bingung ya. Jangdarta ngumaha ka si Wanara bari ngalieu. Apa lebah si Wanara nu nangtung kencaeunana. Wah eta mah kumaha Jangdarta we. Teh mah si Wanara bangun ulungse lantaran kumanehna bisa karampa hatena Jangdarta anu siga kapangaruhan ku omongan Mang Sukro. Ngan mun kuring meunang nyarita, kuring mah bisa ngingetan ye yen mun Jangdarta babarengan jeung eta jalma nu katelah Mang Sukro, bisa wae Jangdarta cilaka lantaran sanyana Mang Sukro nu asli nama lelembutanana kabur nu aya bangsa siluman. Sing yakin ka kuring Jang, malahan buah dirina Siluman Cakrasena nu ngancik dina lemutan Mang Sukro. Teu mungkin Wanara. Ayeuna mah kieu atunya keputusan ti kuring wayahna ye. Anjeun kudu pisah heula ti kuring lantaran kuring rek babarengan ye jeung Mang Sukro. Dina raraga maluruh nyititi nyinah Nen Sukmawati jeung sakalian mudag Siluman Cakrasena jeung Nudiana. Ku kituna sakali deui kuring merdih supaya anjeun pisah jeung kuringnya. Lain tega, lain dengan hunkeun kana kabela ti anjeun. Ngingetkeun jalan ieu sigana leuwih halus ye. Nya kuring kudu misahkeun diri ti anjeun. Wanaranya kumaha sanggup?
Jangdarta ngomong tegas naker. Nyari gitu keputusan di Jangdarta mah teu naon-naon ngan mun meunang usul kuring hayang ngasong ke hiji usul ka Jangdarta. Pokna si Wanara ngomong bangun usul laulung se taya tangan pangawasa. Usul naon Wanara? Kumaha mun Mang Sukro ditalungtik heula ka aya nu sabenerna? Ditalungtik kumaha? Dites ditalungtik teh bisi manehna nya siluman. Teu perlu. Lantaran kuring yakin ieu Mang Sukro lain bangsa siluman sakumaha curiga diri anjeun. Tak itu Wanara. Ayeuna mah jiga rainitnya tinggalkeun diri kuring ayeuna keneh. Sok teh. Ya wae kitu keputusan di Jangdarta mah. Kuring mah moal bisa memaksa. Ngarah diajak katawa dibawa terus sekuja ku anjeun Jangdarta. Urang silih doakeun we nya. Muga urang salawasna aya dina kasalamatan. Bari semunu sedih harita teh para wargi. Malah mah harita ge dina kongkolak eta matana ponyet kajajaden katempo aya cimata ngembeng sagala. Si Wanara harita ngaleos ningalkeun Jangdarta. Jeleng-jeleng ngagajeleng kaluar ti eta guha. Sakedeung geus jauh ningalkeun guha nu katelah guha Roro Ireng. Para wargi kaum dangu sanggeus si Wanara eueuh mah ti dinya Jangdarta jeung Mang Sukro kakara bangun lugina hate. Pang-pangna Mang Sukro pantes bunga oge lantaran Mang Sukro anu saanya nama dirina siluman Cakrasena ngarasa geus bebas tina ancaman bahaya nu bisa ngancam ka dirina terutama ancaman ti si Wanara. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Sakumaha nu kauninga sanggeus si Wanara eueuh mah ti dinya Jangdarta jeung Mang Sukro katara bangun lugina hate. Pang-pang nama Mang Sukro pantos rek bungah oge lantaran Mang Sukro anu saanya nama dirina siluman Cakrasena ngarasa geus bebas tina ancaman bahaya nu bisa wae ngancam ka dirina terutama ancaman ti si Wanara. Najan kumaha siluman Cakrasena pohara apal kana kayan Ki Udi nu ayeuna jadi monyet bodas kajajaden. Panti heula ge bener-bener manehna kateter jajaten ngan ku kahengan ilmu siluman antukna Ki Udin bisa dicipta jadi hiji monyet bodas sakitu gedena. Tug nepi ka kiwari tetela si Wanara tacan bisa mulihkeun deui kaayaan manehna kana kayan asalna jadi manusia sabihara-bihari. Geek Jangdarta diuk hareupeun dirina Mang Sukro sedengkeun kayan di jero guha es tuning pohara ti isinana pohara simpena. Mang sanyana berat hate kudu pisah jeung si Wanara. Cacakan lamun lain emang numiwarana bari lain pikeun ngahonta cita-cita abdi jeung emang sigana wegah mun abdi kudu pisah jeung diri emang si Wanara. Ngomongna Jangdarta bangun anu bari jeung humaniar sagarupa utama nama bet asa dosa jeung nitah idit si Wanara. Padahal apanan jasa si Wanara kahadean si Wanara ka manehna es tuning pohara gedena. Mang Sukro mencerong ka Jangdarta bari pok ngomong. Naon sababna Jangdarta siga nu kaduhung? Naon sababna make nyebutkeun asa wegah sareng bingung pada ayeuna geus nita idit diri si Wanara? Lantaran manehna geus nyageurkeun diri abdi. Abdi salila-lila lumpuh alatan pagawean Den Sukmawati. Pan ku diri si Wanara bisa cager deui bisa lempang sabihara-bihari. Hehehe ulah kabobodo ku soal sakitu. Ulah ku awoloku kahadean sakitu. Lantaran sanyana akibat nama bisa leuwih parna batan kahadean nu dibikeun ka urang. Jadi keukeuh Mang Sukro nyangka yen diri si Wanara bangsa siluman. Bener. Tesangka. Aduh, geus lah engke baris kanyahoan kayan si Wanara nginan siluman atawa lainna Mang. Ayeuna kumaha rarancang Mang saterusna? Yang mimiti isukan urang babarengan lumampahkeun we ini subuh keneh ge. Ngan ayeuna mending urang reureuh heula karunya ujang tas abruk-abrukan jauh. Nya mending di dieu we peuting ieu mah keun da lain naon-naon. Mang geus apal kayan di dieu mah. Nya teu naon kitu ge Mang. Abdi moal bade baha kana kapala mah munganaha salami mamang di dieu kenging ilham naon mah. Biasana pan anu tatapan nyingkurkeun diri ti lembur teh sok kenging pituduh. Kumaha we kumaha ari kaalaman Mang. Wah nya memang menang pituduh nu ngayakinkeun.
Yensanya manggesnya ho karena kaya nutumiba ka pamajikan mangjung ka dulur-dulur urang di lembur. Kabeneran aya ujangnya mang teh ngarasa bagja. Aina mang apa di mana ayana Nyi Titi jeung anak mangnya tananyina. Mang Sukro dari yang ngomong. Di mana marana mang? Keun isukan urang bejakeun ku mang. Ulah waka hayang nyaho ayeuna mah urang gunakeun waktu pikeun reuleuh. Mangga mang. Jep taya nu ngaromong deui. Jangdarta memang ngarasa lungse manehna nepi ka nyang saya kana sisi guha atuh Mang Sukro anu aya hareupeun Jangdarta ka tempo si Janu Sarua ngareureukeun ka cape. Jangdarta kiwari bener-bener geus kabobodo tenyo kasamaran tinggal manehna katipu ku kayan Mang Sukro. Manehna teu bisa apaleun kana kayan siluman Cakrasena nu kiwari nganci ke dina dirina Mang Sukro. Para mitra anu mulia najan ukur di jero guha nu katelana guha Roro Ireng di leuweung nangkod tapi sarena Jangdarta kaparengan teh pohara tibrana. Sarena malah mapeuting mah teu lilir-lilir acan. Hudang-hudang geus isukna dibarengan ku recetna sora manuk anu patemalan. Suka bunga mapag datangna beurang kawas nu ngahaja ngahudangkeun ka diri Jangdarta nu masih keneh ngageubra sare. Jangdarta nulisi kudang bari terus cengkat panona dibeuntakeun gigisik sababaraha kali tetela nyawe geus beurang. Cahaya panon poe isuk moncor ngaliwatan lawang guha terus asup sumorot ka jero. Rurut reret ka sakuriling kaayaan di jero guha tetela eueuh di jalma sejen nu aya di dinya ngan dirina Jangdarta sorangan. Jumnangtung tuluy lelempangan sakuriling jero guha nu kumanehna dipapai ngan nya kitu Jangdarta tetep teu manggihan deui jalma lian. Heran nah kamana ari Mang Sukro geuning bat eueuh ieu teh nya. Terus kamana nya mata heran ye. Hate Jangdarta harita para mitra ngagerentes. Patali ngerasa heran ku eueuhna Mang Sukro di dinya. Padahal apanan basa peuting teh sare babarengan jeung dirina. Wanya mun Mang Sukro ngahaja ninggalkeun aing mah nyaan aing teu percaya. Moannya mun manehna tega ninggalkeun aing ngantep aing sorangan. Cing ku aing rek teang kaluar. Sanunya ho Mang Sukro ngadagoan aing di luar. Jangdarta gesat-gesut kaluar ti jero guha. Barang geus aya di luar tetela eueuh sasaha, eueuh jalma saurang-urang acan. Mang Sukro ge eueuh di dinya. Atuh puguh we hal eta ngadatangkeun kaheran lain lumayan keur diri Jangdarta. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Mitra anu mulia barang geus aya di luar tetela eueuh sasaha eueuh jalma saurang-urang acan. Mang Sukro eueuh di dinya atuh puguh we hal eta ngadatangkeun kaheran nu lain lumayan keur diri Jangdarta. Aduh kamana leos na Mang Sukro bet eueuh ieu teh geuning. Aduh gek Jangdarta diuk di hareupeun guha. Diuk dina urut kamari manehna diuk basakakara datang ka dinya. Babarengan jeung si Wanara leng pipikiran Jangdarta uleng ngacacang. Ngahaja kitu Mang Sukro ninggalkeun aing lantaran hubungan dibarengan ku aing atawa ka manehna aya nu hianat upama manehna dibawa ku bangsa siluman diculik dina mangsa aing keur sare keneh tibra. Baluang bener-bener keur diri aing. Heran nu taya papadana atawa nya kitu panyangka si Wanara teh yen Mang Sukro sanyana geus kaancikan ku bangsa siluman ku bangsa lalembut. Mun nya kitu be deudeuh teuing Mang Sukro. Diri emang kudu ngalaman kejadian kitu. Abdi nu kaduhungna mamang lantaran abdi geus kabobodo tenyo kasamaran tinggal. Hampura Wanara hampura kuring geus nitaidit ka anjeun. Ngusir ka diri anjeun tug nepi ka ayeuna anjeun eueuh di hareupeun kuring. Dosa kuring dosa ka anjeun Wanara. Lantaran anjeun anu haat bebeja ka kuring. Anjeun nu geus ngalantaran kuring bisa lempang deui ayeuna bet geus ngusir ka anjeun. Kaolo ku omongan Mang Sukro. Nepi ka kuring nitainit ka diri anjeun. Rahuh diri Jangdarta harita ngarahuh sababaraha kali. Bangun bener-bener ngerasa bingung jeung ngerasa seunggah nu lain lumayan. Ngahruk salila-lila diri Jangdarta bari hatena dilimpudan ku rupa-rupa kaayaan. Jadi rusras loba kainget tapi sanggeus lila manehna diuk.
terus nangtung bari hatena ngagerentes. Moal aya gunana aing cicing wae ngalamun di dieu. Ayeuna mending aing rek nuluykeun lalampahan. Susuganan aing baris meunang laratan ngeunaan keur diteangan ku diri aing. Geus gembleng kitu mah pamaksudanana brajang darta lumampah. Lempang kakalerkeun kaluar ti leuweung nangkod nu sapeting tadi ku dirina di enongan. Di enongan da para mitra di sarean di peutingan. Urang tuna heula lalampahan Jangdarta nu harita lumampah sorangan. Sanggeus dirina kaluar ti jero guha, bari geus ditinggalkeun ku diri Mang Sukro. Mang Sukro nu harita kaancikan ku siluman Ratu Cakrasena, memang geus ninggalkeun Jangdarta sina sorangan di jero guha. Samemeh bisa kabur ngajauhan dina mangsa kaayaan Jangdarta keur saret. Ayeuna urang malikan kaayaan Ina alias Nisanti. Dina lumampahna dibarengan ku Ki Sabda nu saanyana bangsa siluman ngabogaan rupa jeung gendeng pangandeng siga manusia. Harita cundu ka hiji lemur nu katelah lemur darmaga. Mangsa pasosore di darada dina daratangna kadinya mangsa kaayaan geus reup-reupan. Maradina merlukeun pangrerman geus monok dina peuting ayeuna. Geusan monok peuting ayeuna. Kabeneran ditungtung wetan aya lemur Nyi Inah jeung Ki Sabda manggihan hiji warung. Muka parengan eta warung teh muka kene pura kabeneran dina mangsa harita ngadon jarajan teh tiisin atuh samana keur Nyi Inah alias Nyi Santi kalayan dibarengan ku Ki Sabda dina ngadon ngareurekeun kacape di eta warung duanana dariuk nyang hareupanna dadasar anu ngabarak pinuh ku rupa-rupa dahareun luhureunna nu boga warung tangtungan awewe uku awe kolot harita someahna keur ngabagiakeun ka Nyi Inah jeung ka Ki Sabda di aku kalayan galegeh naker. Haturan neneng, aden mangga linggih. Mangga tumaninah we linggih sing raos-raos. Duaan wae teh aden neneng. Cek si bibi tukang warung bari rutre. Antara Ki Sabda jeung Nyi Inah. Hatur nuhun kana pangangkeuna bibi, mohon abdi teh mung duaan sareng ieu pun adi suhun. Temal Ki Sabda bari ngareret ka Nyi Inah. Nu direretna imut ngagelenyung. Bet ngerasa hayang seuri disebut adiku Ki Sabda. Di pihak sejen si bibi ngerasa heran ku ngadenge omongan Ki Sabda harita. Kumaha aden ku kupingan teh nu geulis teh teh tuang rai? Sumun pun adi. Bibi masuk hoyong jelas iteh nah rai teh. Memang rai leresan dina hartos sai-sai Ibu Sarama atanapi rai teh rai garwa naroskeun kisu tesenan pedah we. Di urang matos kabiasaan apa nu jadi bojo teh pamajikan sok disebut rai. Nanging punten we ieu bibi teh kumaha bantu naroskeun aden. Teu sawios-wios bibi. Teu naon-naon abdi mah bingah nu aya. Kieu bibi saresna mah rai nu dimaksan ku abdi teh sanes teh adi pot ku dinis. Adi patung turunan sirah nu salaresna. Janten sanes adi pun bojo sanes. Janten adi maksan pun bojo sanes. Ki Sabda ngajelaskeun manehna bisa naker ngareka carita ngabohongna mangsa harita kasih bibi warung. Ih nya nuhun atuh mung ieu teh sonten-sonten na bade kamarana nu kasep sareng nu geulis teh. Na kapoekan atanapi aya maksaan ka bibi. Punten bibi wantun tumaros kitu pedah emutan bibi. Asana mah ayeuna ditepangkeun sareng aden kalih neneng. Menita leh teh naker si bibi manehna nanyakeun ngeunaan pamaksudan sagala rupana ka Ki Sabda jeung ka Nyi Inah alias Nyi Santi. Ki Sabda jeung Nyi Inah atuh silih reret sakedeung. Geus kitu mah Nyi Inah ungeuk. Meretana ka Ki Sabda yen sagala rupana dipasrahkeun kumaha Ki Sabda bae anu kudu ngajawabna. Geus kitu pok Ki Sabda nyarita. Mitra kaum dangu harita Ki Sabda nyarita memawi bibi abdi teh tinu tebih ieu teh kawit mah ti palih wetan ka dieu teh memang leres kapoekan kaleresan menakan warung palih dieu teras abdi teh sinang heula mamanawian di siwabi sareng ieu pun adi tiasa ngarerep heula di dieu tiasa ngiringinong heula di dieu bibi hutan kapoekannya mah atuh dalalega di dieu mah pangginten aden wayahna we di tengah bumi da kamar mamung hiji ukur tiasa dianggo ku neneng gungkul. Mangga atuh ku ibi bade ieu awi mah
mangga kamu ngenong mah tetapi ngawangi mah dan memang anu sanes ge sok seueur ngiring ngenong di dieu mumpun dan we sakali di bibi tumaros pamaksadan aden sareng neneng geus saleresna nah bade ka mana atanapi kagungan permaksada naon mau ira-ira ka lumampah sasarengan bari ayeuna kawangian pali dieu mawi abi teh kedua adi awewe bi terus aya saminguna teu aya we di rombok cinet nama ngejat ngandungkeun rombok ayeuna dipilarian manawi atuh ka rarata di dieu kisabda ngabohong nyebutkeun neangan jadi adi beueuh kutan teh kitu nuju milarian tuang rai be hawatos teuing atuh aden hanya akal kapalih ieu mah teu aya murang kali istri ngulampreng sosoranganan aden buka kalemur sanes mah ieu mah kirang terang ngadenge katerangan si bibi tukang warung kisabda nyarita sawios ari teu aya mah ayeuna mah ngiring ngararebe heula di dieu bi panginten enjing abdi bade neraskeun deui lalampahan di nararaga malurupun adi mun mangga aden mangga neneng mangga nanging saya taruhan heula atuh sok sing raos saya aya bibinya bibi mah urang ngawadahan heula sanggudanya ku ibinya terusan aya keneh sayur kacang mangga bi mangga ret kisabda ka inah bari pokna retuangi temani inah bari jeung ungu badai cenah pun ari gebi mangalah ngadamel dua alas sakandran pokna di kisabda sanes mancokeun panutup ka diri si bibi tukang warung mangga aden mangga geus kitu mah terus si bibi tukang warung ngaladangan sang ngalasan sakalian jeung sayur kacang dua wadah sanes beres ngalasok dibikeun ka kisabda jeung inah prak duanan harita dalahar ini kisabda najan sanya bangsa siluman tapi da puguh manehna keur nyamur jadi manusia bari kayan tamtungan ge persis siga jalma atuh harita ge dahar siga kailaharan manusia malah katempo leuwih ponyok leuwih segut batani ina alias nisan rengse dalahar terus diarajak ka jero langsung we ka imah si bibi pernah nari sagigireun warung wana terus dariuk bidinya sejak ngareureukeun kacap ari dirina si bibi terus ka warung deui puguh kahalangan ku bibi di tengah imah ka warung teu bisa jelas nya kitu sabalikna ti warung ka jero imah da puguh kahalangan ku tempat waktos nese para mitra